nu dibaca ku urang ya Gopar wahai Allah Maha Pengampun, urang hayang dihampura ku Allah ari urang teu asa kampura ka jelema nu ngaledek ibu. Kunaon ibu dihina kasigeng, kunaon ibu dicaci kasigeng, kunaon ibu dipitnah kasigeng, bongan panyakit urang so ieu teuing. Bener. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, da teu kudu nyeri hate, lalajoan buah buruk. Buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu dibawa. Naon sababna keur nanahawan ngala buah buruk? Buah buruk mah ibu jujur teu kudu dipetik, teu kudu dieuneuk-euneuk, teu kudu diala. Nu buruk mah rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan, engke ge eureun. Cek ibu teh nyata cenah tetangga teh teu eureun-eureun ngomongkeun mah teh tenang, ge ge eureun. Di mana geus dibere nyeri huntu. Piraku kudu dibere panyakit eta. Ah anger cenah geus nyeri huntu ge cager ayeuna teh anger. Kitu ngomongkeun keneh tenang, ge ge eureun. Di mana geus paeh. Piraku nepi ka nyieun kadorakaan nepi ka tungtungna maot Pak. Matak nu ngaran hirup kudu enjoy, kudu kalem, kudu tenang, kudu senang. Inilah disebut merek seni nada budaya. Matak orang Sunda mah hayang ngabudayakeun Islam dibudayakeun. Ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 dinyanyikeun. Di Sunda di Arab henteu da. Wujud kidambak heeh terus ilmu basor kalam Bandungan ku bapak ku merek budaya nini apal keneh kunaon eta metode na metode urang metode budaya geuning di Arab teh dikitu-kitu abae da urang mah urang Purwakarta li urang ditu di masjid sabab jelema telat wae ka masjid nyieun metode naon metodena pupujian aki-aki gini aling umat muslimin muslimat hayu urang berjalas eueuh da mikna butut maah salat subuh ayret setengah genep maghrib itu teh metode cara ngolo kunaon kunyanyi nyata urang matara tara pupujian anu tara tong loba omong entong ngaganggu anu osok tong kagoda ku nu tara nyieun masjid teh butuh eusi lain haben pasea pupujian jeung henteu ari ngeusian caradu pan garelo teh bener ya keheul atuh da wah naon eta deh so inilah nilai Pak matak lalakon nu ngaran kahirupan mah di dinya tempatna ai seni nada ai nada budaya ari budaya tradisi ai tradisi kabiasaan mata kolot baheula sok mapagahan panganten maluai lewat budaya naon ngaranna sawer panganten lamun peuting sok diayakeun ngeuyeuk seureuk rukuna hiji kalapa jadi rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah teh kudu jiga kalapa lamun cau disebut sasikat lamun pare disebut sageges ai kalapa disebut sasirah artina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh kudu sapamikiran sasirah sapamadegan kakara bakal sakinah mun pamajikan ka pasar bapak milu ka pasar mun pamajikan dahar di restoran bapak di restoran aman tah nu teu aman mah bapak di restoran ari pamajikan ngaoseng kangkung teu sasirah teh bapak orang dahar di restoran jeung sate aya di imah di oseng kangkung cek pamajikan teh bapak nangangantosan bapak mak teu acan tuang hoyong neda sasarengan jeung naon jeung oseng kangkung cek bapak geus jeung naon jeung sate daek ibu dahar jeung oseng kangkung sedengkeun itu jeung sate juga jang ngilek pan eueuh kanyaah ka pamajikan lain ngagubug mah matak sasirah nyieun deui sasajen salaki jeung pamajikan sasajen artina saajen deuk usaha salaki dihargaan lamun lain ku pamajikan deuk usaha pamajikan dihargaan lamun lain ku salaki ngarep-ngarep salaki urang dihargaan batur tong ngimpi ibu